aya. Nah, jurig. Jurig naon? Ih, jurig naon? Jurig bunga. Nah, siapa tuh ngurus ke jurig? Nuhun. Dan kita perang Baratayuda teh nya jurig milu riweuh. Nya ada di sia pasukan jurig. Nya kula naon kan ngaganggu. Ieu geus waktu geus deukeut ka janari leutik. Leuwih hade anjeun istirahat heula. Sabab tatan-tatan keur poe isukan. Poinnya ayeuna geus janari leutik sabaraha jam deui oge meletek perang poe kamaret kontrol heula. Kalau tepan pasukan perang ti pihak Panawa. Saya. Hati-hati asa juga. Saya. Waduh, iya mau gajah pantai. Mau naik jalur bintang, aduh bintang. Gajah jalur. Giring ke kawan ini udah bawa ke kebun binatang. Dipakai perang gitu. Punya asal jinga tong baheula ya asal jinga. Perang deui daekeun yeuh aing. Ningali anu gugur teh geus baal deui. Pasukan di pihak Kurawa jeung Panawa eta teh kadang-kadang aya saturunan di luhur teh. Anu sanini si Aki. Nya si lain rek mawa pasukan naon? Kuring. Dari keboga naon? Rawara teuing. Baca. Wah, mantap. Bukan dewe. Coba domba tempur lah. Rok cina gugu. Wariak na aya di bawah perangkeun bae teu make hadiah oge. Turutkeun Bapak. Di Paraban begini. Mereka jemput we ka si Mang Umay. Ya. Tong nyari hate. Dia lamun Panawa meunang dikawinkeun ku dewek. Dan Kego dewek lamun si lain lamun Panawa meunang urang syukuran wah mau dikunci ke si lain bae dikawinkeun. Dia jeung penyanyi dangdut. Atuh. Siapa aku? Saha ngaran domba teh si Bajra. Geus meunang sabaraha kali. Ya si Bajra hitam eta. Memangna kuring teu boga. Boga seuing boga. Mana? Lilis. Wanian. Halus. Eta wanian si Lilis mana? Sadangan gitu. Beda itu mah saya. Pogo mana nama suruh ato. Rek bebesanan.
cepot. Mas anu cepot mah juga rada sedih. Wah, ini mah mana lo pakai mirian ya. Iya. Tawaka iya, tawaka perang sih. Iya, jadi tadi. Silakan. Ayo udah gak kurang kan. Gak pernah, ayo. Pasukan tos papayun-payun Panawa mayun kawetan Kurawa mayun kakulon najan tepi parantos kapenserong yang tabis pasukan dina mana masing-masing nyata hoyong oko pengalan bat dina mana masing-masing parantos ngawujud hiji nafsu nyata mateni asasam atu lami-lami yang tawis tanggal perang nyata Arjuna ti pihak Pandawa sareng Adipati Karna ti pihak Kurawa mentakeun panah kaluhur langit kawis perang nyaeta dikawitan asrana batur tinggal Gusti Arjuna rek mentakeun panah poe ayeuna kaulah mentangkeun panah tanah poe ka-13 perang Baratayuda mimitian deui ora bakal hingkang mutusakeun Ganira para Kurawa ieu tanahna panah dipentangkeun ka luhur langit rasakeun keluarga Karna patepung diawan awang akibatkan saksi Baratan Pati Jelbur awis perang Baratayuda dina dinten ka-13 dikalika
Pihak Pandawa mana? Ya, kalau pihak Pandawa. Hancur siapa ini? Ya. Mangga we rek ansur, rek jaya gadina poin ieu anu penting niat kaulanya eta bebela kana kerajaan ka bangsa. Orang bakal ingkang putusakeun jiwa gadina terjabi. Pedang aing termasuk Tebelang di aing tidak tega sebenarnya mah babaturan aing isi komar kebina-bina teuing ieu di si Carta Gapura dari babaturan geus areuh kena mengganing babaturan gapleh unggul besti unggul aing ndek gunung diri pamajikan teu boga bajawang panosia aing jabatan aing aya nu nyita rumah sabaraha hutang sok ya atuh sok atuh. Atuh. Aing teh bogor aing teh depan. Itu kaya nama perang teh jahat, perang teh ngerebut ribuan nyawa. Kaya
deui dina perang mah kajabi musuh sareng musuh kajantenan Kurawa sareng Panawa silih arah pati silih arah nyawa ti budak silih sabut umur ti lemu ataupun ditegang terus perangnya tadi laksanakeun deui ayo perang deui Batos Kuarya Bima sareng Raden Kacis. Lihat saja hati-hati. Perang di pihak Kurawanya tak make formasi perang Sakrabuya. Dina harti lamun asup kadinya kana lawan Sakrabuya teh hese keluar lain ibarat lauk asup ka jero bubu abi maju. Sae kawanun akan satu kali diri anjeun dina gelar perang Garuda Ngalayan teh. Sae kawanun Kangjeng Rama dibalik kensa abi maju. Kangjeng Rama paman dibalik kaduh. Sae kawanun nyungkeun pangaping panjaring panjaga pangriksa bae. Inggih abdi maju. Raden abdi maju dina Batos eta mentang-mentangkeun panah anu disasar para pasukan rumah halangan nyata para pasukan di pihak Kurawa. Ibakeun kurang aja. Dina waktos eta seueur nu simpati ku makaning praya eta kasamar ku panah abdi maju. Ampun teh ya. Udah. Astagfirullahaladzim. Nepi ka eueuh hargai nyawa. Jadi algo jauh kabeh. Serka ujug Junaidi. Serka itu. Oh iya mah acin. Acin. Oh nyir Kopral Dedi ya. Tapi dah nyake kamu musuh. Ngerwe aya kemanusiaan mah dipakainya. Atuh. Gede deui. Rasa kuburan masal yang kapaksa naik ke sahir rinungan beko di Sumedang
Udah deui. Ini. Apa itu parah salah? Si Dawala mentang aing. Ada nama. Dawala. Kata, ku sarwana pasti ya. Kayak aing nu GGT mah dikenal di situ.